Halo guys, welcome back to my channel Oli Bildung Project. Ayeuna teh urang teh aya di Cihampelas di daerah deket Unisba teh. Deket Unisba. Ya, Unisba guys. Jadi ayeuna teh urang teh keur ngobrol-ngobrol masalah kehidupan anu teu puguh jalan kaluarna ka mana. Ke anjing seorang motor jeung mobil anjing. Waduh hal ya waduh. Udah atuh. Ya pembicaraan yang serius ya tentang keduniaan. Heeh. Da keduniaan mah iwati hirup mah iwati naon mun teu hirup pae gitu di dunia mah. Konten eta anjing ah. Konten lucu. Heueuh naon atuh nu lucu teh? Aing galau-galau aing. Henteu. Moal galau ieu mah nyaritakeun. Sakadang maut jeung sakadang ucing. Hah? Ai cek maung teh nah maneh teh siga aing cenah. Padahal manehna teh mau cek ucing teh. Tapi maneh nah siga aing cenah cek ucing teh. Anjing atuh jadi terame atuh anjing aing geus diomongin gitu mah. Ai cek maung teh cenah. Ah anjing cenah da aing mah ucing cenah lain maung cenah. Sumpah demi Allah sampai karalus ya. Sumpah demi Allah cek kucing oge cenah anjing aing mah maung cenah gitu anjing. Jadi waktu eta mah si maung teh sigana mah kaasupan cenah. Kaasupan ucing cenah. Aing cek maung teh aing ucing cenah anjing. Bari ceceretean aing ucing cenah anjing. Anjing dongeng wah bewok apa. Aing cek kucing teh sarua deui kaasupan anjing. Aing mau cenah anjing bari raraos. Ampun. Anjing eta dah ceritaan teh. Cuman itu sebenarnya mah teu saukur ngadongeng hungkul gitu. Jadi santeuna aya ieulah aya pengalaman buruk, pengalaman baik, pengalaman konyol, pengalaman picacapekeun, pengalaman naon ya bukan nama. Jadi guys, itu geus rilan teu uploadnya sekali uploadna ieu ngacebrek teu paruguh gitu tapi nya eueuh deui konten kitu nya geus we ngobrol gitu saayana gitu. Kenapa ngobrol teh itu ngeureungan kota Bandung. Sebenarnya mah hayang mah kitu urang ge. Ngoriling gambe mata Bandung dikulilingan hungkul pokona mah. Nyerpai saritem nya. Ayo urang Yo anjing ato ka saritem mah ato anjing. Serius. Naon anjing? Naon ka saritem? Maksud aing teh lain kasar itu. Naon anjing aing aja ka saritem anjing goblok rek survei. Aing teh urang yang konten dari kuliah di jalan. Ngaplog gitu ngaplog. Upload. Tapi da sebenarnya mah heueuh ngeunah kana ngeplog. Upload gitu. Cuman mau jadi ieu teh. Jadi bingung teh hanya rek ngeplog naon heula ieu tempat naon gitu maksudnya. Ya, cuma jalan-jalan. Oh jalan-jalan malam gitu. Bisa. Kayak di Bandung. Jadi orang terek sombong gitu Kak. Oh gitu kan netizen teh. Anjing guys aing aya di Bandung gitu nya. Aku di kota Anjing dah netizen ayeuna mah geus ararap grade netizen ayeuna mah mun kitu guys aing aya di Jepang atau guys aing aya di Amerika gitu aing aya di
di Afrika gitu Bandung anjing. geus boga eta nu kitu Anjing naon anjing boga naon siga Korea teh di Bandung anjing di Saritem ge loba tuh siga Korea mah tuh. itu di Jepang wah Oh di Jepang boga Bandung mah anjing sudah Jepang. Oh gitu. Jadi sebenarnya mah guys itu di sini gabut gitunya jadi ngacaprak gitunya padulilah pokoknya mah penting aya konten gitu tajam upload keuneun gitu. Anjing upload hidup di dunia teh euy benernya kerasa aslina. Iwal ti hirup jeung paeh gitu tinggal milih kan gitu. Mending hirup mending paeh. Nah, mending dua anak tah ieu nu teu puguh pamandagan ieu. Jadi engke teh di mana paehna teh ka surgana teh bingung antara surga jeung neraka gitu. Hayang duanana satu. jadi mimiti heuh nya Heeh. urang teh pasti paeh heula kan hirup urang Heeh. urang paeh Udahna paeh. nah kita begitu di akhirat itu ditanya ke malaikat teh Kumaha cenah cek malaikat teh? ke mana jang Hmm. ya urang mah di ke mana we ditempatin anak kirana ya kontrakan murah teh gitu Anjing puguh da malaikat teh kos-kosan anjing. Buah gelo. kan di Bandung ge anjing kan yang kos-kosan yang murah di mana Malaikat teh. orang ge mun dosa teh ulah kabur Oh gitu. jadi kan dosa ini di balegeun teh kudu saimbang Oh gitu. jadi bilang mana orang ieu nya Heeh. melakukan dosa gitu kok kabur udah sekali Anjing benernya. bahkan kita paeh yeuh Paeh ya. nya cabut nyawa gitu Sebut nyawa. kan malaikatnya nafsu urang Heeh. da urang teh nanya teh di nembalan teh ngancur wae jadi kaburu nafsu malaikat tah tina muterkeun urang teh kan pasti tarik teh Oh atuh. Oh. nah tina muterkeun urang teh keur ngebuntang-ngebanting awak urang Heeh. kalau pasan tarik ting masuk ke surga Eta malaikat naon anjing bet bisa puputeran gitu nepikeun ka surga anjing eta kumaha caritana eta saking ku nafsunya saking ku nafsunya eta malaikat gitu ngalungkeun teh rek tarik teuing nu tadina rek ngagejeburkeun ka neraka ieu lumpat ka surga anjing hoki eta kitu hoki anjing demi Allah nya asup ka surga teh hoki guys sabenerna mah gitu saking ku nafsu edan lah anjing jadi kalian pikiran tarik telat ngopi teh kitu guys tah jarina teh jadi hirup mah sakur heuleuy jeung deudeuy gitu anjing goblok parah anjing nih gudud aya kopi ada nih kopi ada gudud ada naon deui atuh naon deui anjing pakeuh hayang ulin geus nya teh usum corona anjing ayeuna teh nyaho corona teh lir ibarat angin angin nganiup ka ditu milu ka ditu angin ka dieu milu ka dieu tukang grab anjing naon tukang grab kan manehna teh masana heeh nanti karek keluar asana teh nitipkeun ieu SIM geus 2 poe karek dicopot kamari teh heeh cenah urang cenah ieu karek kabur ini semana teh sudah teh pokok heeh urang cenah anu maot teh dulur cenah kitu naon kitu nu biasa cenah maot nama kunaon aya teh rumah sakit kalau mau cenah dana cenah bisa dapat bantuan menang bantuan naon heula eta teh justru eta lamun daek menang duit 35 juta heeh tapi asal si pasien teh terciduk corona anjing nepi ka diduitkeun pasien teh heeh maot nanti secara normal tuh penyakit
berarti corona teh eta teh antara waduk jeung oknum tah eta sebenarnya mah. antara waduk jeung tai Anjing antara waduk jeung tai kenek-kenek kehead atuh anjing waduknya tai tainya waduk atuh. Jadi sebenarnya mah lamun digaris besarkeun mah sebenarnya mah si corona teh sebenarnya mah emang teu kadeuleus goib nya ibaratkeun mah eta mah diibaratkeun ilmu iyalah anjing eta mah ilmu santet lah gitu eta mah anjing corona teh. Dari ibarat kitu anjing corona ayeuna teh. Tapi ku anehna teh tanya ayeuna aya vaksin cenah. Eta teh vaksin teh naha pembunuh corona naha ngasa ukur pembunuh corona goblok naon atuh pembunuh jelema anu aya mah anjing tah matak mah aing jadi bingung teh eta anjing naha model vaksin pan cenah geus aya. Vaksin geus aya obatna cenah geus aya. Urang mah nu anehna teh nu kamari-kamari henteu divaksin nah bisa cager. Tah. Iya anjing eta. Dunia teh lieur di teh jelema. Da. Masing-masing aja. Itu tong hayang nguruskeun urus batur, nguruskeun soal liurnya. Nah, bener anjing. Da hirup ayeuna mah nya sagala ge butuh duitnya. Lain duit itu segalanya lain. Segalanya butuh duit gitu. Si anjing goblok parah. Aduh anjing guys. Dahar, anger, kudu duit, kudu belanja hakaneun. Kudu meuli ku duit. Hayang ngopi, anger kudu duit meuli kopi. Make masker ditilang hingga setengah. Anjing eta kubabaran nilang 250.000 sedangkan nyawa duit ge hese Tah. Urang ku teu ngartina teh kitu. Tah. Model polisinya, model polisi. Masker tadi masker didenda 250.000. Ayeuna kabayang lamun jelema kaluar teu make masker, yen si jelema eta teh boga duit teh ngan 10.000. Nah kudu neangan ka mana? Gitu. Sekolah meureun. Tapi eta aturannya, aturan denda kitu mah geun aya ka rakyat elit ke atas malahnya. Meureun di buatna teu sapira lah 2,5 malah kitu nya. Geun aya di anjing kaum siga-siga aduh anjing siga aing mah aduh anjing nih. Ngaluarkeun duit 250.000 teh lir ibarat aduh aing teu hirup sigana lamun sakeun aing teu nyepang duit sakitu teh. Kitu cek aing oge. Tak jangan kan batok. Lebar teh anjing micen duit 250 teh anjing aduh anjing kabayang ieu jang dahar, jang ngopi, jang udud, anjing jang apa majikan, jang budak. Aduh pokona mah anjing aing budak tua pamajikan opat ya kumaha. Anjing goblok. Pamajikan opat budak 2. Aduh anjing. Pika kitu eta dunia anjing. Pemajikan kaparaban 10.000 ewang. Aduh anjing. Sakitu. Matak benar di dunia mah kitu tah. Hirup teh sebenarnya mah hirup di dunia teh sebenarnya mah lieur. Lain ku masalah lieur pusing dina otakna, lieur ku kahirupan zaman ayeuna gitu. Eta kitu. Aturan yang tepuguh judul ibarat keunanya urang teu apal naon jugu ya peraturan perda atau aturan naon sedangkan kan rakyatna teu milu ulu biung nya. Mun kitu DPR presiden teh kuna musyawarah teh jeung rakyat nya. Lain jeung wakil rakyat teh nu ngaranna wakil rakyat mah kuduna mah marakyat kitu teh. Kumaha we laguna Iwan Fals gitu. Jadi kuduna mah presiden mau atasan mau naon pokona mah kudu musyawarahkeun jeung rakyat. Ieu alusna mana ieu. Mah teh geus sih goblok. Geus naon? Ieu encan. Masih keneh ngarekam. Henteu geus rekam. Eukeur. Si anjing sugan aing encan. Geus anjing. Aing tadi teh ngarekam. Si lain ngobrol ge aya anjing. Gitu.
aduh anjing goblok wipu anjing tuh bisa ngebul anjing guys tuh bisa gitu. Jadi lamun diibaratkeun mah hirup teh sabenerna mah dinikmati teh bener kudu dinikmati teh naonna gitu tah kudu puguh nu dinikmati teh nah dinikmati perjalanan hirupna anjing motor goblok nah kudu dinikmati pas keur teu boga duitna nah kudu dinikmati pas keur boga duitna nah kudu dinikmati keur hirup-hirupna nah kumaha gitu kan bila anggar anjing hirup teu boga duit aduh anjing naon galau di heueuh nah yang jadi uang itu bukan segalanya tapi segalanya butuh uang sok paribasa kan uang adalah segalanya anjing eueuh pokoknya mah segalanya itu butuh uang anjing ini bae nganjuk ke warung buka duit nganjuk nganjuk anjing terus saya nganjuk anjing goblok dibayarna make naon make daun anjing bayarna ke panggil lunas anjing goblok gareeng jadi gitu guys lah pokoknya mah kehidupan teh rodat lah sebenarnya tapi sabisa-bisa urangna berjuang yen kumaha carana mempertahankan hidup supaya urang masih kena jalan jeung bisa kena hirup gitu gitu guys jadi berjuang lah untuk para pejuang dolar dan rupiah geun lah aya kalangan elit ke atas mah ku aing didoakeun sing lancar lah pokokna mah sing senang pokokna mah tuluy nya da soalna kesenangan maraneh teh ujian eta teh sebenarnya kumaha carana yang bisa mempertahankan kesenangan eta gitu bagi kaum urang mah sih sebenarnya dina bahagia jeung sedihna oge nikmati we syukuri we gitu dan geus puguh eta mah ujian urang gitu guys oke segitu dulu lah obrolan ngacapruk kita berdua ya walaupun penuh dengan perjuangan ya ngobrol oke tapi ya wis lah nikmati aja oke syukuran nikmatan jalanan salam Oli Bildung Project.